Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dara Bajang Faisal dari kelas 10 Manajemen Logistik A. Kali ini saya akan membacakan sajak Sunda yang judulnya itu adalah Pengembalikan. Karya dari Wahyu Wisana. Saya akan memulainya. Iya, iya Gunung Kuring. Angin ulin dina embun-embunan. Sewaktu-waktu kuring kuduna pengan. Dume hirup kalahap cinta. Di marehna ayah-ayana. Ayah sababna kuring tibelat. Ayah sababna kuring pegat. Tapi anu lain kabada kakasih dina hate ngawi dewi iya iya gunung kuring nyata nyata tanda-tanda ngabalung bung jalan hirup nepi kanyawa rek asup kamarehna kuring rek balik kamarehna kuring rek pamit. Cukup untuk sekian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.